ilok percaya ingat. Sumpah ingat sumpah. Kalau dek neng, gimana cuma balalang tuh? Ini juga ulang kaki 16 kilo neng. Buset. Jangan deh kai. Ayo dia. Hati iya bisa nerima mah haji lain. Padahal geus 2 bulan leuwih. Bisa jeung manehna. Kunaon kudu diapakeun atuh mun lain jodoh. Kunaon aya rasa ka manehna. Pokokna harta wae. Hese jelema tunggu surang. Mana dulu? Deh, ten orang naik yang mana? Cuma Surya yang halkal apa orang euy? Ngapain ke debet? Di mana? Itu bari cu. Tapi sebenarnya yang halak Bang Surya yuk. Ayo. Itu. Gimana itu lah? Kunaon tuh sia teh leumbang katang kalabu. Sok ngalabu nah. Ngomong atuh. Naon atuh, cerita atuh. Jadi kieu, Beng. Urang kaingetan mantan urang euy nu dikawin ku batur. Oh, kuning bisa gitu. Cuma ceritana. Ya kieu si awena teh dijodohkeun ku bapana. Mana apa soalnya meureun urang ngajelema teu boga. Mana jadi dijodohkeun. Nah, urang mah geus mah. Kudu narima da teu bisa narima. Ya sing sabar we, ayeuna mah da. Ayeuna mah teh butuh ku cinta. Ku duit ya we mah da datang, Du. Ye. Heuh nya. Saya sama kalapan ge. Ayo sia ngalamun wae ah. Beng, pada dulu ah. Ayo tuh. Pada dulu urang euy. Ulah sok rek urang. Sabar atuh, Du. Kumaha ada nunggus manggeus ya teh. Mau bisa balikan deui ieu. Coba kene awewe mah, Du. Sing sabar. Urang geus kapalangnya ah, Beng. Udah dijodohkeun hu kumaha? Mang sedaek kitu ngaruntakeun perjodohan batur. Keur naon eta barudak? Siga keur baru mah kitu. Woi, barudak. Siga baru mah kitu, baru gak duit apa? Di maneh bunga di mana? Tuh sindu tempo. Bunga takut gerembay Cimata. Du. Kunaon mana, Du? Du. Jadi gila kan. Yo, sindu teh keur gua nyeri. Apal teh kebugona sindu? Tah kabugona teh dijodohkeun ku kolotna. Ih, lo kok. Ih, heueuh. Kira gua optik itu teh Bang masalah cinta. Cinta ulah kan. Dia ngomong lah bisa kadang di mana. Geus ayeuna mah surang ngajakan nya ngalak apa? Ya, ayo. Kebun urang gerleubet ka lapana. Oh, siap beres. Surang udang geuna. Seret lah. Du. Yuk. Goyak-goyak ieu mah. Surang ngalak ayeuna mah. Kayak main nu naik nya. Assalamualaikum, Ustaz.
Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya naon, Jang? Iya. Ini asaku riweuh kieu nirarewas ieu Bapak keur dilebat keur ngopi ge. Aya naon, Cek? Aya peryogi. Ki orang naroskeun URT teh teh Rajaban bere tanggal sabaraha cenah. Mun cari heula atuh cari. Oh nya maksudnya. Inlah Bapak kabumina Pak RW pamit kitu mah jadinya. Ya, upami kitu mah abdi dipayun atuh Pak, di warang ka sawah tadi teh. Atuh emang moal ngopi heula? Moal lah, Mang. Neng. Neng. Pak beli naon, Pak? Iya Neng, si Ujang pangdamel kopi. Kumaha Jang bari kopi manis apa kopi pahit? Manis, Pak. Naon Jang? Ente Pak. Assalamualaikum. Kunaon atuh Pak, itu teh budak sehat. Biasa Neng eta mah meureun malum budak ngora. Mungkin ya teu sehatnya dukanya jelas nama meureun grogi meureun ningali Neng. Nya aya wae nya. Yang satu beri ka dalam deui. Koto baki euy. Ieu bener ka apa maneh? Nya aduh urang pra kudu batur di ala ah. Tapi lur kieu urang teu bisa naekna kumaha ieu? Euy bingung ye. Nanya. Tenang. Aya raja rima ieu. Beng. Aku jadi ka aing naiknya. Emang si kunaon? Ku aing cugak. Cugak naon sih? Yo, lamun kacugak leung pagi tadi gua ingkle. Sama jag. Bener. Bieu pingsan. Emang cugak naon? Ti koto dia nama. Koto. Tuh. Koto. Lah pusing di imah wae mun ka sawah, ka kebon. Tiis ceuli herang mata. Wah. San kala bahaya ada urang wae. Ayo gedean. Woi. Beng saha itu? Gurukan we. Oh, teu nyaho. Wah, sia mah kalapa sialan eta. Woi. Urung babdak. Ai maneh kunaon? Ngan soak we. Mane apa henteu anakna Pak Ustad? Oh si Fatima, anu Mas Andren. Emang kunaon? Geus balik ini mah. Ini geulis jika bidadari eta mah. Ilok teu percaya aing. Sumpah aing sumpah. Hayu cong kai mana? Mun geulis kumaha di Bogohan. Dadang orang terkaya di kampung ieu. Iya wewe geulis anak Pak Ustad besok dilamar. Tapi kunaon tari-tari mah nya. Jadi penasaran ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geuning aya Jang pedut sareng Jang tameng duaan-duaan ya. Nya, Pak. Oh. Mangga tuh kalebet heula kalebet. Nya. Masa kalebet cek. Ya pada aya naon Jang? Pangna dongkapna ka Bapak teh ka dieu aya prayogi naon gitu. Sanes Pak, iya. Nanti ada rencangan aya perlu ka Fatimah cenah. Oh, bade ka si Neng prayogina. Nya. Oh, bilih bade ka si Neng mah langsung atuh nya sareng jenisna nya terus nya. Nya. Neng Fatimah. Adi heula. Mohon Pak kedap. Aya naon Pak? Sia bade prayogi ka Neng.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada aya naon, Jang? Iya Pak, aya perlu jeung putri Bapak si Fatimah. Oh, pada ka Neng Fatimah. Eta saha di luar, Neng? Teuing atuh paling kan udah kana masih Fatimah mah kira loba udah kamar tadi teh. Wah, bener ah. Palu gasengan aja. Tapi eta konaon lamaran ditolak. Teuing katanyakeun we ka etana jeung mana? Mohon Pak. Mangga kalebet mangga. Ajakeun aya kalebet. Bade aya naon atuh prayogi ujang teh? Kieu Pak, abdi bade ngalamar putri Bapak Neng Fatimah. Oh, prayogi ka Neng Fatimah. Mohon Pak. Aya naon, Pak? Iya, Neng. Iya, asal nama bari prayogi ka Neng. Yakin lah lebih jelas nama orang sarosnya bapaknya. Neng Fatimah, apa yang ngalamar Neng Fatimah? Ulah dek Neng, ieu mah jelema baralangsak, Neng jeung emas lagi 16 kilo Neng. Buset, siapa dek aing dia anak jelema beungar. Lamun dek jeung aman Neng, 20 kilo emasna. Ditambahan deui Neng Pak, 20 hektar sok. Enggeus salaki mah bersaing secara sehat atuh laki mah. Hapunten aa, satu acana sanes Neng nolak. Tapi Neng teh palai engkin anu jadi suami Neng tiasa ngabimbing Neng ka jalan Gusti Allah. Oh, siap Neng. Hoh, emang bisa becus ngaji gitu? Ye, enggeus tahapan tadi ge bersaing secara sehat atuh laki mah. Yang Neng palai mas kawinna surat ar-Rahman terus sanes Neng nolaknya, tapi Neng palai mikir-mikir heula. Oh, siap Neng, bade ngabakeun Ar-Rahman bila perlu nyasin ongkoh. Nya Neng sok, tapi pilihannya. Punten, nama ka ujang-ujang sadayana. Kumargi waktos parantos sonten. Kumaha lamun kurang sasarengan ibadah salat maghrib berjamaah di masjid. Kumaha ka masjid moal? Udah yuk, kami jadi betul lagi mus euy. Pak, geureunya yuk, kaca ieu dah geureunya yuk. Oh, nya tuh Pak, abdi ge bade ulin nya. Duh, Pak, jadi betul Pak. Maaf Pak, pada berobat lo Pak. Astagfirullah. Sia teh kunaonnya? Nyantos nama Neng kumargi waktos parantos sonten. Ayo urang ngaos ka masjid. Kunaon maneh lompat lain kebun kalpa maneh? Hampura aing duh bohong maneh euy. Cih, parah sih nya. Weh, nih mampuna mah du, kalapan teu meunang dah mah. Geus kena tenan naon lah. Sakit-sakit teh itu tong olahraga. Buri teh. Kemana nak? Kujaran ngaji, ayo. Ngaji moal. Ayo warga. Ayo tuh. Ayo. Ben gimana nya? Ya, ya. Siap nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ente. Ngaji. Ngaji we. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Pak, nuhun ya, Pak. Mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajeuna Pak Ustaz kuis ya. Cocok mun jeung urang eta. Oh, gila, panggil urang.
Kumaha jeung urang ibaratkeun kembang jeung kupu-kupu. Oh, bungut gitu nya ku kupu-kupu lagi mah lagi. Atuh. Gus saya balik ah. Asyik tuh anjing. Tuh sahanya nu minta tolongnya. Neng, pada kemana tuh meni Rizky tuh nih? Mau ke rumah Binani tahu Ya tuh paling di itu tuh. masih jauh Masih deh lumayan itu. Oh, diantar. nggak usah lagian baru juga ketemu belum kenal Iya, hayang mau diantar aku. lagian aku lagi buru-buru Ya diantar. Buru-buru mah nggak diantar. usah nggak mau tolong 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 Tuh sahanya nu minta tolongnya. tolong Woi, lepaskan woi. Berikan di situ. Berikan diri. Pak Si HP na error goblok. HP na error. iya mana tuh bisa Mana ieu du, paling ngomong eta mah nyundatan. Boleh sebenarnya pedang aing. Oh. nggak mau tolong Bismillah.